Baitul Maros, ari lembur kuta adat di palih mana? Oh, kampung kota adat ya? Tuh, tadi itu tuh. Tuh. Tadi itu. Nuhun Mohon. Nuhun Mohon. Balik atuh ngabejaan teh. Nu hiji ka ditu, hiji ka dieu. Ya. Aing geus bolak-balik capek itu leuweung. Nu bener di mana? Hayang naon? Ya sih bener aing bukan tuh wani. Aing sumpah tuh wani aing. Baca kampung kuta. Ngomong tadi siapa yang gitu? Beas geus diisikan can. Geus, ari suluhna unggul acan. Duh, aing mah. Aing tuh neangan suluna nya. Oh jika tuh amin tada hurung. Heeh. Ulah kan ayam kah, loba keneh aputaneun. Bisa eutik kah. Aing geus neangan suluh ka mana? Aji, ieu suluh saeuy. Paduli teuing aing pokona menang suluh we aing mah euy. Aing suluh ka mana? Saha nu mawa pira? Ku aya nu mawa mah. Bina-bina teuing. Don weng kenangan tereh. Yalah. Aduh. Ya, ki ya, suluh ya. Loba ya. Aing nulusu aing neangan anak ki. Pas lain kolot wae, moal main sakieu mah tuh mah sabeunget deui lah. Aduh, ngamai ki. Geus lah gampang suluh mah, ke urang neangan deui loba suluh mah. Nya, sok aing ieu pake heula. Oh sok kira-kira pimahieun aya 3 beungkeut mah. Aya di wae ya suluh. Aya harap teuing nu batur ge aing nu penting mah meunang we suluh lah jeung ngaliwat ya. Astagfirullahaladzim, dageus deui wae suluh. La ilaha illallah sating jalmana nya. Ditunda diintip ku urang mah saha teh nu deleka. Allahu akbar. Aya ngumpet ya di dieu ya lah. Lah ku aing mah rek diintip saha teh jalmana nepikeun ka sabaraha jam oge. Warek incah balilahan. Geuleuh aing dicapet pisan lah suluh. Ta. Eta jigana jalmana. Ku aing rek disampeurkeun ku aing mah. Mana wae eta suluh aing diakutan. Ku di dinya we aya namanya kapanggih jalmana. Rek mana teh eta suluh? Cih, urang mah henteu kakarage ieu da pada aya ngagoler we di dieu suluh. Di mana mali ngaku. Yo ieu teh kaputan teh jauh tuh, ti ditu tuh. Geus sangkar nyarunyaan kan ini. Tega pisan sia teh. Udih, mun marah-marah kitu atuh hampura mak lah kakarage sabalik atuh mah ya keur ngaliwat di ditu tuh. Urang mah teh hayang nyaho. Pokona katape urang teh kudu digantian. Aing mah naon si kikian teh mah aing mah teu ngarti mah. Hei anak muda, mah nya teu apal nu kieu. Ya, rek milih duit atau main di RT-keun? Mak, ulah ting di RT-keun lah, urang mah era atuh suluh-suluh wae. Geus we urang mah diduitan ku urang sabaraheun. Yo, mah teh 3 balik ka dieu teh. 3 kelekan. Eueuh kabeh. Ayeuna mah pokona mah 300 ribuan. Aing 300 ribuan, atuh ulah 300 ribuan mah lah. Atuh 200 ribuan we. Embung aing mah. Pokona mah aing teh mere 300 di RT-keun wae. Nya aman. Ulah tuh malah milih duit we aing mah. Ya, mana? Tah, kitu. Lu sok hese-hese teuing. Tuh. Nuhun. Kan lumayan. Yang beli skincare. Nah, harejo ieu mah euy, ari minuman eres. Capek dia teh. Ini nih Rabi. Ya, kok aing digawean nih mah euy.
minum meureun. Balik urit. Duh, kayak kita asa berat-berat teuing. Rek diilikan dah di tonggoh. Asa berat-berat teuing, kita asa teu eueuh. Kan saya 50 kilo na cik. Penasaran aing gitu. Astagfirullahaladzim, iya kelakuan saha tuh. Tong taingan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Segala aku la ilaha illallah saha teh pijalma eunana ku aing dicangkemos ya muka panggil. Urang itu teangan, oh bos. Itu teangan naik naon sih nenengan urang? Mata ya pangabutuh ka oh bos. Lah, paribasa rek nginjem duit ya mah. Mah bawa ya mah nginjem duit lah. Sok suudon. Mama, ayang diajarkan mama mobil. Mun gaya ini hayang diajar mobil. Mana kitu mobilna? Itu tuh apa mata semua mobil? Ari itu diparkir tuh di itu dihareup. Anjir, gaya kitu euy. Oh kitu diparkirna di hareup. Atuh aya nama emak jadi ladies car atuh euy. Mana atuh urang nempo ayo? Udah ngobrol teh, sok apa pisan. Ulah tempo ini nak. Tuh dihareup rayu cang tempo. Geus ayo atuh. Siap. Tuh tempo bos mobil urang. Anjir, mending euy mah alus kitu. Anjir, hebat. Oh, atuh, emak. Ayo atuh geus ayo lah. Mana kuncina ieu? Ya. Anjir, euy. Sok atuh masuk mah tah. Sok diajar mah. Tah, iya mobil urang bos. Sok ajarkan atuh nyupiran. Heeh, sok atuh ayeuna mah hurungkeun. Meh, langsung leumpang diajar sok meh bisa langsung. Gandeng, kurang dihurungkeun ya. Ya, bisa. Anjir, bener bisaan euy. Geus lah diajar kieu mah. 2 poe ge bisa mah. Lah sok lah. Tah, ari geus kieu kumaha? Sok asupkeun gigina. Hah? Tah, ayeuna geus diasupkeun gigina nya. Terus buka kupling lelaunan gas we. Sok, me. Sok atuh pajukeun buru. Ih, asupkeun gigina, asupkeun. Sih. Palingan teu maju-maju maksud urang teh mah kieu. Ye, asupkeun kana hiji gas we saeutik, kupling buka saeutik lain huntu emak anu diasupkeunana. Ih, sudah teh huntu emak nu diasupkeun anak pada tadi cenah gigina. Berarti Ih, sing jentre geura ikan ini teh. Kalau umak-amak kitu, pan tadi geus diterangkeun. Kupling buka saeutik, gigina asupkeun, terus gasna buka saeutik, gigi teh gigi perseneleng lain gigi huntu. Ngomong atuh tidak tadi, mata kayak yang diajar oke, teu bisa teh nyaho. Mata kudu jentre ikan ini teh.